I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. Well, Keith, you was right. But we just getting started. Yeah, man. And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Kader Bapak Kader Kader Bapak Nana Endang Pradewa Mas Kalinan Mas Di Waktu di Kota dan mengingatkan kepada Mas Kalinan For 1,000 more.
lepaskan. Pulangku kau sambut dengan senyuman, pemergianku didoakan kemuliaan. Kau sulam kasih sayang ini dengan kemesraan. Walau kesederhanaan yang mampu ku hulurkan, kau tada penuh keredaan. Limpah syukurmu ku susun rapi, sungguh dirimu dapat ku hargai sebagai bidadari. Kau permaisuri hati, kau permata suci, akan ku tatakan hatimu dengan sinar iman. Akan ku hiasi jiwamu dengan kewajiban, tanda mensyukuri anugerah Tuhan, serta anak yang menjadi penawar. Dirimu anugerah Tuhan, amanah buat insan beriman. Rusuk kiriku dicantumkan agar dapat kita bergandingan. Walau kesederhanaan yang mampu ku hulurkan, kau tada penuh keredaan. Limpah syukurmu ku susun rapi, sungguh dirimu dapat ku hargai sebagai bidadari. Kau permaisuri hati, kau permata suci, akan ku tatakan hatimu dengan sinar iman. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji sareng syukur tipayun urang sami-sami sanggakeun ka hadirat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalayan inayah sareng hidayah Allah, oge teu pastina irodahna dina enjing-enjing ayeuna urang sadayana tiasa kantos sasarengan. Insyaallah dina rangka ngalaksanakeun sabagian piwulangan pangeran eta nikahkeun salah sawios putra urang. Dina hal ieu putrana Pak Tomtom eta Neng Endang. Mudah-mudahan kembana urang di tempat dina dangan ayeuna dicatat ditampi ku Allah salafu amal saleh. Sarta mudah-mudahan sinjanten sabab lungsurna barokah khusus kanggo anu bade ngalaksanakeun akad nikah umumna kanggo urang sadayana. Para wargi hadirin rahimakumullah, saking makauningan ku sadayana nikah teh perintah Allah Subhanahu wa taala, dilarangan pangeran oge sunnah Rasulullah. Janten nikah teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha bisa kitu peryogi anu kaduana panjenengan nikah teh sanes kanggo sanglaaneun tapi kanggo saterasna. Kumaha bisa kitu ziyadah doa ti sadayana mudah-mudahan akad nikah nu dilaksanakeun ku Neng Endang sing tiasa ngawujud rumah tangga anu sakinah mawaddah sareng ibadah. Jadi nikah teh ibadah qurbatan ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kumaha bisa kitu urang tuntun niatna bismillahirrahmanirrahim kupingkeun
Endang setuju atau henteu kana doa ieu. Ya Allah, abdi iman ka Anjeun, ngabenerkeun kana kitab Anjeun, nuturkeun sunnah Nabi Anjeun, kalawan nyebat dengan Allah. Bismillah, abdi maksad pada nikah. Wa qulinatin sholihatin, ziyadatan fi sarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tibaan bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Bismillah. Ya Allah, abdi iman ka Anjeun, ngabenerkeun kana kitab Anjeun, nuturkeun sunnah Nabi Anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kalawan nyebat jenengan Anjeun. Bismillah, abdi maksad bade nikah. Ya Allah, mugia Anjeun masihan anugerah ka abdi kuliji pameget anu tiasa ngajaga kahormatan dirina, kahormatan abdi,